Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wugi baraya sadayana, kumaha kabarna damang dina wengi ayeuna. Pamugi bae saha jasmani oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan nu dipiharep ku sim kuring siang kalayan wengi. Baraya mitra sadayana nyanggakeun carita Sunda dina judul Leuwih Sataun, karya Bahwiwil CPBS, carita pondok basa Sunda. Etang-etang landong pamubrahmana. Wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun Ridwan Dayat jeung Rukman anu mabur ti harepan Ahmad. Harita geus nepi ka imah Ridwan. Letih ngucur keneh tina irungna. Tekung silila torojol Mang Ruslan anu karek balik ti kalurahan. Ruas kecida ningali anakna boloboran getih. "Naon maneh, Jong?" Cek Mang Ruslan nanya ka Ridwan. "Si Ahmad pak disiksa, abang bisa silat. Uing nya babaturan uing diajak tarung tuh menang embung. Malah mah piraku anak jawara keok cenah gitu. Jor bebeja ka bapasia cenah." Cek Ridwan ngadoni ka bapana. Mang Ruslan ambek kacida ngadenge ceritaan anakna. "Urang ajar, bapanya teh wani nang tangkaing. Naksa si Ahmad teh." Cek Mang Ruslan. "Anak biasa pak. Bapana Mang Hadi geus maot pak." Cek Ridwan. Ngadengi ngaran Hadi, Mang Ruslan ngagebeg ruas. Ingat kana lalampahan 20 tahun ke tukang. Waktu manehna rek maksa birusa biasih ditampian di halangan ku salakina Mang Hadi. Nu akhirna Hadi dirempuk ku anak buahna nepi ka henteuna. "Kun, oke penting direk bodaran ku aing. Mangkelo kitu mah piraku ku aing rek diantep. Jeung bubaran heula ka indung maneh. Tah hiruk teh ngecor wae herakeun lalaki. Tuh kepecus ya. Herakeun sia boga bapa jawara teh. Piraku ngelawan saurang keok. Herakeun pisan. Awah turunan. Amun anak aing kudu eleh mah." Cek Mang Ruslan bari ngeleos duduk rek ngeang anak buah. Nu katelah gerombolan palet hideung. Ba'da maghrib seperti biasa balik ngusep teh Ahmad Enjit ka imah akina di Bojong Baraja. Lempang mapai tegalan sisi walungan. Jeleng. Di sisi tegal aya 5 urang jelema make waju sarwa hideung jeung ditaregos. Taya liang Mang Ruslan jeung anak buahna. "Rek ka mana sia? Adieu sia. Rek ka mana sia? Adieu." Aya naon ieu? Kela aya naon ieu? Saha nika? Cek Ahmad. Temicen waktu sepuluh nyerang Ahmad peberengan. Ahmad kesereg ku penyerang lawan. Sabab nu disanghareupeun lain lawan atah-atah, tapi komplotan Mang Ruslan anu kasohor Jawa kahot ti walet hideung. Salah seorang lawan ngeluarkeun tambang diputer di luhureun sirah beleur. Bret awak Ahmad kerad ku tambang. Jedak suku Mang Ruslan jejak hulu angen Ahmad. Ahmad ngerumpuyuk bari teu bisa ojah.
tambang dicangcangan kana suku yang lengena, bari terus dihujanan tenggelan nepi ka piuhan. Jakejeng Ahmad digotong kutiluan kasisi wahang. Mudar sia, jahat, tuturkan bapak sia ka akhirat. Cek Mang Ruslan, bari keluar Ahmad dialungkeun ka walungan. Koleang kejebur. Ahmad ngejebur ke huangan, tuluy ngerlep ke bawah palit. Ringsing ngelukeun Ahmad, Mang Ruslan jeung anak buahna balalik, bari hatena suka bunga bisa maleskan nyeri anakna. Gejeburna sora cai teh kadenge ku oray sanca nu cicing dileuwih sataun. Atuh eta oray turun ngejebur kana cai, leor maju ka girang gancang pisan, budak anu palit barang ningali anu ngambang ti palit teh Ahmad. Gep digelang, tuluy dibawa ka leuwih sataun. Bus Ahmad dibawa ka sodong anu naguha tea. Luar nama kacida letik liang sodong teh, tapi kaya di jero mah cukup lega. Kaluhurna aya sameteran, kari dihandap nama batu cadas anu ngampar. Ahmad digolerkeun dina batu, tambang nu meulit digegelan tepi ka paragat. Sakujur awakna diletakan. Ahmad keciri ngarenghap lalunan, tuluy awakna direngkolan supaya handap. Tukung sila Ahmad lilir dina kapiohanana. Sulang cileung kadenge uruhna cai anu nyurug ti curug candung tonggoheun leuwih sataun. Anehna awak nu tapak ditenggelan teh teu karasa nyeri. Cager saenggeus diletakeun ku oray sanca. Ahmad kacidarewasna barang ningali ka sabudaranna. Oray sanca nu ngarengkol gulisik. Ulna cempego harapan Ahmad. Ahmad kakara sadar. Manehna selamat ditulungan ku oray sanca. Gabruk hulu oray ditangkep bari diusapan. Oray jiga nu ngarti. Letahna teu eureun ngaletakan awak Ahmad. Nuhun sanca, anjeun geus nulungan kuring, cek Ahmad ka oray sanca. Teu disangka-sangka eta oray teh nyarita saora awewe. Ahmad, anjeun tong ngarasa sieun nya. Sabalana kaula teh anak Ratu Siluman. Hah? Anak siluman? Leres Ahmad, kuring teh anak Ratu Siluman Pananwangi di nagara Selarangat anu diusir ku enyung kula. Kusabab kula teh sok ulin ka nagara manusa. Oh, bisa kaula ka alam siluman lamun geus bisa nindeukeun kahadian ka manusa. Oh, kutan teh sugan we anjeun jadi jalan supaya kaula bisa balik ka nagara kula. Ngaran kaula teh Puspawangi. Tong hariwang kaula bakal nulungan anjeun lamun aya karagepet. Atur nuhun Puspawangi. Wayahna cicing heula di dieu kaula rek makelan kekuatan ka awak maneh. Cek oray anu tegasna mah putri siluman anu ngaranan Puspawangi. Nuhun nya putri, da kuring mah teu ngarasa sieun ka anjeun. Anjeun ti baheula maturan kuring. Salila nguseup, kuring mah geus asa kadulur ka anjeun teh. Cek Ahmad ka eta oray. Sok aya anjeun tapa di dieu 7 pae 7 peuting. Mangke anjeun bakal boga kasate di jaga kuring. Cek Puspawangi. Ahmad ngagugu kana parentah nyi Puspawangi. Nyati mimpiti peuting eta Ahmad tatapa ti jero sodong di leuwih sataun. Salila 7 poe 7 peuting. Pupina carita lalampahan Ahmad urang cekapkeun di heula nya pamirsa. Mugia janten pemperah manah.
Hapunten ya pemirsa, dina sa budaya kalapatan simkuring. Bili aya dina ausan kurang berenahnya pemirsa. Mau bilih dina ngaosna kurang tegarnya pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.